Aya doma euy, ara halus domana. Nu saha aya doma euy. Duh euy. Doma teh halus euy. Halus euy doma teh. Doma saha ya? Hah? Bogoh teu. Oh. Sabaraha eta euy? Pandit anu mama teh tah meuli doma ngasih balikeun pan ieu domana teh. Heeh. Ieu teh 5 juta. 5 juta. Heeh. Entek 6 juta atuh. 6 juta naon teh? Ha, bayarna? Ah, geus bogoh murah ya 5 juta itu tuh. 5 juta teh tilu, hiji, dua, tilu. Oh, 5 juta tilu 6 juta. Hah? 6 juta batur hayang murah 5 juta tilu. Har, nya tuh nya loba 5 juta jeung 6 juta mah. Ah. Oleng deui boga inung teh. Kembae 6 juta mah. Heuh, batur mah hayang meuli doma murah 5 juta ieu. Tuh geuning, domana teh kunaon? Burung androk aing di babadol. Ah, kembae 6 juta Aneh aingnya, batur 5 juta hayang 6 juta. Oh, panda loba 5 juta atuh dah. Jeung 6 juta mah. Sok lieur. Nah, sok lieur. 6 juta kembae. Karunya batur teh ada capeun ngarit. Boa, batur eta teh nang nawar engke yang 5 juta teh. Karunya 6 juta karunya. Mari teh capek. Heuh, tulang bikan deui. Aduh. Mau ngai teh pamulanganna teh. Manu juta teh. Mong kopae. Ah, Yang 6 juta ada aing. Yang 6 juta. Aduh, domana teh geuning kieu. Kunaon teh domana teh geuning ijideun? Tak dibayar 6 juta teh ijideun domana teh kunaon kitu? Kunaon doma? Ini aneh batur hayang doma nu murah. Ya mah hayang meuli doma teh mahal. Teu asup di akal eta mah hiji jelema yang puas ya ge ditubruk ka. Kunaon? Galak teh doma teh. Kudu dibikeun di tubruk. Nah, sejang aing. Naon sia kitu galak? Anu eta doma. Nyuman dengan doma teh. Bayar 6 juta teh mah rugi.